Jang. Abah bade ka ditu ka bantuan ieu naon teh nu korban banjir, Jang. Gampang atuh Mohon Abah turun gunung karunya dulur Abah lu kabanjiran, Jang. Mohon Abah nikreuh weh leumpang, Jang. Capek ente. Alhamdulillah capek. Abah rek mantuan dulur Abah nu kabanjiran. Naon teh Ki? Ih nya tong ditinggali sakieuna tapi alhamdulillah Abah tiasa ngabantosan. Etang-etang nulungan Abah mah turun gunung, Jang. Nguping teh cenah aya bencana jebola kali Citarum. Tah Abah ayeuna turun. Wayang Jang nya. Ayo sok bangga, Pak. Mangganya. Ayo bangga, Pak. Berangkat, Pak. Jang kasep bager tah Abah tos dugi ka titik jebolna kali Citarum nu aya di Babakan Banten. Upami hoyong ningali mah tuh tingali ayeuna teh nuju ti naon teh pekerjaan umum pangkatnya di Kabupaten Bekasi. Ayeuna teh nuju dilereskeun nya. Mun seueur pisan beko. Terus. Pak punten, Pak. Tiasa nyari Sunda, Pak. Bisa ngomong Sunda ya? Mohon. Alhamdulillah. Bener Bapak abdi ieu direkser pada taruh salah pada tanya, mohon tanya. Ini kejadiannya Saya nggak tahu. oh nggak tahu. Hari apa Pak? Kira-kira? Malam minggu saya. Oh malam minggu. Jam Malam 11. Hah? Jam 11. Malam minggu jam 11. Ujang kasep bager. Aduh. Sebenarnya teh sabaraha meter Pak eta ieu nu jebol? 50 meter, Pak. 50 meter kabayang pamirsa. Cai nu sakitu seueurna. Ngaplak-ngaplak coba tanggul Citarum luhur. Ieu handap. Aduh teu kabayang pamirsa. Nanging Abah rupina mah kadieu kin panginten ngiring bantosan kanggo dulur-dulur. Mangga ah. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun. Ih, sami atuh sareng abdi. Ayo atur sareng. Urang ngabantu dulur urang. Ya, anu terkena bencana musibah jebola kali Citarum. Mangga atuh. Ayo. Aduh, kayu. Mangga. Oh, ada. Oh, yang roboh sebelah. Oh, yang roboh sebelah ya? Ya. Alhamdulillah, pemirsa. Abah badai nepangan heula eta Pak Ustad Marjuki. Di dia anu istilah nama anjeuna koordinator upi namanya. Mangga urang tepangan heula Bapak Ustad Marjuki. Geningan Abah nepangan Bapak Ustadz Marjuki koordinator rupi namanya jantan bantosan teh urang kempelkeun di anjeunna kin dibagikeun ka warga masyarakatna. Tah kitu pemirsa. Bapak Ustadz. Mangga tadi ya Pak Ustadz. Ya Bang harus siap. Aduh. Damang Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Abah ka dieu sareng reng-rengan. Ti gunung turun ka dieu cenah mah di dieu teh
nyata dampak bencana musibah jebolna Kali Citarum nya Pak Ustad. Tah abdi ngarasa reueus. Sanaos emang abah di gunung tapi dulur keneh. Tah ieu aya bantosan ti abah sapara kanca sareng ti alumni SMA Negeri Hiji Kuta Gandok. Amin. Tah ieu katampi tong ditingali eusina. Namun manfaat keur warga masyarakat di dieu nya mohon ieu mah da upami nu sanes masuk urang ieu mah mudah-mudahan katampi Ustaz tapi nya Ditata. Alhamdulillah warga Ustaz Marzuki ya ini. tah abah parantos masrakeun koordinator Bapak Ustadz Marzuki. Bapak RT oge saureng teh. Oh lah. Oh aya Pak RT na mohon. Mangga kin ngobrol-ngobrol deui sareng Bapak Ustadz nya. Mohon mangga sakitu wae. Mudah-mudahan katampi nya mohon kanggo warga masyarakatna tong ditingali eusina nya berkah kanggo sadaya. Amin. Mangga nya abdi permios eueuh bade ka tempat anu sanes deui nya Pak Ustadz nya. Mohon mangga atuh mangga. Mangga ibunya sarehat sadayana nya. Mohon sehat alhamdulillah. Mohon mudah-mudahan kapayuna aya meuli rezekina sing digentos anu langkung sae nya. Mohon amin. Mangga assalamualaikum. Mangga abah permios heula. Hati-hati ya, Bah. Semuhun mangga Pak Ustad. Aduh, abah geus lalampahan tebih nyaeta ka Bakan Rengas Kabupaten Bekasi Kecamatan Pebayuran nya mohon abah bade nepangan incu abah nyaeta selamat mohon tuh pokoknya mah abah bade nepangan ka anjeunna nya mohon hayu urang ka ditu. Alhamdulillah Aduh, sehat. ayah selamat. Tengah ya selamat nah. Alah, kemana selamat eta? Aduh, tapi teu naon abah tos nepangan ibuna nya. Mun ieu mah aya salah sawios bantosan kanggo ibuna selamat anu emang kena dampak jebola Citarum. Mohon ibu dugi ka mana eta ieu cai batas cai teh? Eta boleh deh, Pak. Kumaha coba urang tinggal batasna ieu sakieu sakieu nya da ieu mah rada tebih sareng Bakan Banten nya ini kena himbasna oge cai ka dieu janten ka mana-mana sesa parabotan seueuh rusak nya mangga mohon tah duh abdi cari heula nya duh abdi anak ieu duh aduh abah teh hayang nepangan incu pulung selamat nya mohon henteu aya anjeunna duka ka mana kitu nya damal geuna teh nya mohon keun bae lah tos nepangan ka ibuna Nu penting mas. oh saderek seueur Allah teh mana cobi kadieu neng kadieu oh kadieu tuh aduh Sina ka mana sih Sina? tah ieu seueur pisan tapi sarehat nya Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah ayeuna teh surut nya mohon teh surut mudah-mudahan ayeuna kesehatan mohon canak hikmahna Amin. nya kapayuna sing berkah margi ieu teh mangurpikeun da ari ngaranna takdir mah teu menang dipungkir kadang teu menang disinglang papasen kudu kalasa kudu ngarimakeun kudu sabar ibu nya tah ieu mah etang-etang pangdada ti simpuring sapara kanca rupina mah ti reng-rengan alumni SMP alumni SMA Negeri Rengas Dengklok. Ya, Rengas Dengklok apa? Rengas Dengklok kene. Can aya ku tau mah. Mohon. Geus pikun sabar. Ya, tas pikun lah. Kali kesina ya, mun mangupikeun imah kanggo bebersih lah ya. Nya.
Canten ieu teh di dia aya sabaraha warga sadarek ibu kin bagikeun we nya mudah-mudahan manfaat ti abdi sabaraha kanca alumni SMA ku Tagano Rengas Dengklok tah katampi ya Bu nya mohon kitu tah mangga rupi nama abdi permios sate acana mudah-mudahan sisa rehat sadayana assalamualaikum Waalaikumsalam. mangga Alhamdulillah Abah tos nepangan ka warga masyarakat anu kena musibah banjir tepangan oge incu Abah ayeuna tos rengse mudah-mudahan manfaat keur sadayana nya Abah bade naik gunung deui mudah warga masyarakat ieu nya sing dijauhkeun tina sagala mara bahaya anu bakal tumiba nya muhun sanes wae mah pokona bencana sadayana urang kedah naon silih tulungan silih asih silih asah silih asuh silih pikanyaah sasama urang komo deui urang Sunda tah Abah bade pamitan bade naik gunung deui gitu tah mudah-mudahan berkah sadayana mangga